si piat kamana kebelamat. Pira aku surat jalan acan anggo sebae. Biasa nama telo kebel ya langsung jadi. Woi kebelamat itu surat jalan. Kalau ketna istirahat lah aing nungguan kebel. Pantesan kebel aing nungguan. Terus sendal dia pecat kunaon eta? Asup kana solokan. Aing mini izin dia mah. Kumaha tadi? Nah aing dia tadi nyokot surat jalan anjung sanggeus teh ku aing dideulean memeleng bae aing teu kadeuleu ku aing mulai solokan di hareup. Aing kebrus teh mah aing kana solokan. Mini izin dia menyoloban deui. Tarik ku aing pecat sendalna. Woi dan maksudna seserian. Woi sanu jeung sirikeun aing karunya ngadengena ge ka dia. Arab. Nah maksudna ieu nekean dia mah. Saeutik lah lebay dia mah. Waduh, palah mah hes, aing teh nyarek ge lamun na mobil hes mah, puguh sok kabawakeun aing mah sok kabawakeun tuduh teh teu kuat. Woi nyampe, udang. Enggeus nyampe mana orang bos? Atuh sampai ke Merak dia orang. Hah? Anu bener ieu cepet amat. Anu bener ieu cepet amat. Puguh di hes bae tadi. Iya masih abang teh lain? Betul, iya abang. Kumaha cager bang? Alhamdulillah bang mawak mencager. Ais sorangan kumaha cager. Alhamdulillah bang cager. Terus ieu mau muatan naon? Biasa bang tipung. Tumben ieu teu mau kenek. Hoi puguh bang henteu. Waduh pan dong nu kaget gitu. Waduh kenek urang katinggalan bang di ditu. Pan bisa ketinggalan kumaha tadi eta? Hes di warung eta. Waduh coba di telepon. Waduh tak aktif bang. Waduh abang mau jadi inget abang baheula. Kurang gitu. Pas hes di warung abang, pas neureu abang udah hes kapal. Waktu ketinggalan merenya. Betul loh abang eta ketinggalan. Laju nama abang ngudag beng ngojay abang ke tengah laut. Pas deket deui kana kapal abang diliung ku hiu niloba. Woi ngeri amat bang bahaya. Betul laju nama abang ngomong ulah ganggu abang keur ngudag kapal ketinggalan. Terus nyingkir meureun hiu nanya. Boro-boro nyingkir puguh mangadeuketan bae ka abang. Waduh bahaya bang eta. Kalah naik kena tonggong abang bari ngomong kebun baby abang disangka hiu bikang meureun.